Assalamualaikum, sampurasun sahabat Ramagara Sadayana. Alhamdulillah pang disangka dan enak dan menuju ayah di Kampung Ciwangun kanggo mengikuti acara ruat bumi. Nah, kumaha prosesi ruat bumi anu aya di Kampung Ciwangun. Ikuti pokoknya perjalanan. Let's go.
wajhikal karim adil sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni dalamtu nafsi faghfir li la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana tahmil alaina isran kama la ta'u ala ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana li walidaina wa li masyayihina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah sahabat Ramagar Sadayananya prosesi tadi ruat bumi parantos dilaksanakan. Terus anu terakhir ternyata ya nyimpen aya tower koneng anu di isian ku cai beas. Terus oge tadi teh nyebatna nyubuh nya tadi opat penjuru lembur gitu tah. Tayana salajengna urang ningal prosesi nyata kanggo hiburana berupa gembyung buhun anu tos pokokna mah Kang Adan teh antusiasna luar biasa lah kanggo ningal gembyung buhun eta. Insyaallah kin urang sasarangan ningal kumaha gembyung buhun teh kitu nya. Insyaallah kayak urang damel kanggo video di part 2 anu pulna kanggo gembyung buhun. Nah, sakitu pangintennya sahabat Ramagar Sadayana perjalanan Kang Adan kanggo ngiring ruatan bumi di Kampung Ciwangun. Hatur nuhun, tong hilap pokoknya selalu dukung channel Ramagara ku cara subscribe anu saseir-seirna komen pokoknya di bawah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.